الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالاهتداء والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الأخلاق ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث المتمم بكرم الأخلاق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وصحبه الفائزين بنصر الأماد في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقيل في أثر والمقالة المعشرون عن حاتم الأصم رحمه الله تعالى قال: العجلة من الشيطان إلا في 5 مواضع فإنها من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إطعام الضيف إذا نزل وتجهيز الميت إذا مات وتجهيز البنت إذا بلغت وقضاء الدين إذا وجب والتوبة من الذنب إذا فرط. Bapak Al-Ilmu Sarwana Jamaah Majelis Ta'lim Rahimahumullah, sadaya puji hormat Gusti Allah Maha Suci, Zat anu ngatur sadaya alam kabersihan, nyatana Allah Rabbul Izzati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu sakumaha hidayah sareng hidayahna, orang masih dipaparingan nikmat sehat, nikmat iman, sareng nikmat Islam, dan tenan eta mangbopi nikmat anu kalingkang ageng. Tahiyat salawat dan salam pemugi orang curahkan kepada Agung Rasul anu janten panutup para nabi, Rasul anu janten rahmatan lil alamin, yatada habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahiyat kapur kita kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tubuh kita orang sadayana, salamu umatna anu turut-turut kana ajar mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sadacan orang sadayana ngalakonan hiji kebiasaan orang sadayana kumpul di majelis. Maka orang sadayana, ibu paling utama orang sadayana, wargi-wargi orang sadayana, neni aki anak perantas nonton hidupnya, pemagi ayatina bacaan kuburna, ayatina rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratkan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya maka orang berkata orang sadayana, kawargi-wargi orang sadayana, kulawargi orang sadayana, anu ayeuna dicobi ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutobi panyawat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pamugi panyawatna diangkat ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad.
ببركة ذنوب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sahabat dan saudara, maka saudara anu ayeuna nuju memban amanah nyata nyuprit ilmu thalabul ilmi di sekolah di pengawasan anu bidik kuliah. Pamugi aranjeunna singkat kurang kali anu saleh, urang kali anu saleh solehan anu turut-turut ka orang tuana, biasa ngabanggakeun kana jadi orang tuana. Allahumma ja'al auladana auladan sholihin hafizin al-Qur'an was sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatun fid din wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sareng-sarengna orang kawan-kawan sadayana datangi orang sadayana anu parantos anu pangitan ayeuna nuju membangun usaha pada bulan kasab. Pamugi kasabna pamugi usahana dibasaan kalancaran, dibasaan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qina bihalalika an haramika wa 'inna bi fadlika amman siwa. Allahumma arzuqna halalan thayyiban mubarakan fi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sadayana rahimakumullah. Sada aja ngawitan mangga botengahna isian kurang kali kadi ya kan. Kadi ya kan. Tong beru. So. Manya ida itu tukang ceramah di tengah, tinggal itu tadi 2 poin. Kosong dengan so isian lah. Salah sawias kautamian majelis ilmu teh nyaeta ninggal amun teu anu janten guru. Nah, kitu nya. Jadi tong-tong kesawias guru mah ditinggal ge jadi sahwa. Aya nu ngaran teh dokter, mana dokter kudu guru tinggal eta janten fadilah. Ibu baru sadayana darama alhamdulillah. Pamugi eta walaran alhamdulillah teh nya kabar kana orang sadayana. Sabar eta teh mangrupi jeritan hate jawaban teh. Pami alhamdulillah tarik biasana eta teh rezekina menjual. Alhamdulillah kenal di sana saya pertarusan pertanyaan. Kalau mungkin eta jantan hiji keberkahan orang sadayana. Ibu kalau sadayana di dalam ayana alhamdulillah. Pamitannya orang calikna di majelis teh taya sanes padas orang sadayana nyukrih kana jadi kariduan ti Allah Subhanahu wa taala. Taya sanes dan paminiat anu sanes biasana sesah. Contohnya sebagai sekian orang niat yang jadi pintar, ada kata pintar jadi kesehatan. Dan paniatan kami orang sadayana kepada salah saya sangat melakukan utama yaitu orang bilari anu jangan kariduan Allah. Tadi di dalam kalimah disebutkan al-ajalatu minasyaitani illa fi khamsin mawadi'. Ayat perkara-perkara yang kalau sadayana anu sifatna buru-buru eta teh kalebet kana kalakuan padakuan syaitan. Orang
sadayana rusuh melaksanakan sholat. Eta teh pada bulan setan. Nurusuh teh, rusuh teh puguh. Orang sadayana ngalapanan barang mak rusuh. Eta teh pada bulan setan. Orang sadayana urusuhan angkat-angkatan anu akhirna gelis, anu akhirna dijalikeun eta oge pada bulan setan. Sadayana sifat anu sifatna eta urusuhan eta dongkapna di syaitan. Tetapi bila ieu asa disebutkeun illa bi khamsin mawani anjing 5 perkara anu eta 5 perkara teh kedah buru-buru. Tadi mah perkara anu buru-buru tindakan kesehatan, ada 5 perkara yang mah kedah diburu-buru. Nah, eta perkara anu 5 kedah diburu-buru teh kahijina saurdina ieu asar iqa'amul qawli idza nazala. Kahijina urang kedah ngaburu-buru masihan jamuan kalau jangan tamu. Di mana dapat tamu kamu di orang sadayana jamu kunaon wae. Jamu kunaon wae. Saayana urang mulia aya. Saayana ayana cai ku cai. Ayana mamon ku mamon. Teu aya naon-naon jamuna kunaon? Ku cariosan. Punten menggelas unggul. Jadi dengan dasar kamu teh ada sawah sawah dari anak baca nama. Eta teh mangruti perkara anu kudu buru-buru. Sababna anu dicampurkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selalu mengutamakan menanina tamu. Sabab bahkan Rasulullah barang imam tacang kantos barang imam susulun putar kedah aya maturan kedah aya merangan saha eta bahkan dicareskeun Rasulullah mah kaseringan anjeunna barang imam teh sareng urang kali alih bari urang kali alih teh saha nu aya di jalan menuju amam sareng imam orang mah susulun putar Mesin Korea, tahu mereka dari Rasulullah selalu nyanda rencana, tak termasuk di mana dongkap tamu teh enggalkeun supados dijamu. Jantan orang sadayana bade tamu, bade bertamu. Mana kedah tinggal karena namanya adab. Ayat adab bertamu, ayat adab narik nampi tamu. Orang bahasa adab nampi adab bertamu. Dan ini orang sadayana karena hak sebagai muslim. Ayat disebutkan dengan asal hak sebagai muslim teh wa idza da'aka fa'ajibhu. Di mana-mana diundang, kedah dicongkong, dijawab, dihadiran. Ustaz, ini eta lila moyang hadir. Tur itu di luar gunung. Jauh deh. Jeung panas. Motor teh bensinan. Bora-bora gering. Berarti gering asli. Maka eta hak sebagai muslim teh orang kedah nyongkongan kana eta undangan. Eta adabna. Kaduana teu ngabeda-bedakeun anu jadi undangan. Ada napi nu undangan. Berbeda-beda ieu teu ngabeunghar urang jadi urusan jadi sakit jadi garaya. Dibanding urang undangan tina jelema teh gaduh. Kajelema teh gaduh mah sayang awe. Menyaksikan gede antep. Gitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengidotkan kalaupun karena jalma ada tawadu anu ninggalkeun kana saperluan dina agama. Sabab
Jalma anu hormat ka jelema anu ngufur ninggal kana kakayaanana maka dua pertilu agamana hilang, dihapus. Saya naon bae pertilu agamana teh kahiji sapertilu agama teh nyaeta urang sebagai hamba Allah taat ka Allah eta sapertiluna. Maka dina harita urang tawakal kana jadi jelema benar hilang adab ka Allah. Kaduana adab ka Rasulullah. Di mana-mana orang tawakal ka jelema kana kayaana hilang adab urang sebagai hamba Allah ka Rasulullah. Maka jelema urang tinggal karena benerna. Orang berhormat tinggal ke sebagai sesama muslim. Kadang-kadang orang sampingan hanya cuma benar jadi bodoh-bodohan gitu. Sami ke pengeluaran tinggal jadi karena benarnya sami saya orang bertaruh dan dua pertilu agama orang 400 orang di lapangan dia gitu. Lepas kami orang ibadah can sempurna, kami orang ibadah tak baras disarangan untuk tawadhu anu lepat sanes lepat jangan tawadhu ge aya tempatna ya tawadhu teh kedah kumaha jeung tawadhu teh kedah dilakonan sapertos kumaha pamiluan ningal peta cariosana Sayyidina Ali kapungkur Sayyidina Ali parantos bade mangkat ke hiji masjid. Anu di eta masjid teh Rasulullah sareng para sahabat parantos ngantosan. Tadina cariosan eta Ali bin Abi Thalib ngadangu komati tabihan di eta masjid. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tas komat. Allah seorang itu dok rusuh kumaha komat diharapkan ayat hiji kakek-kakek anu sekolah kantosna hormatna Ali kana jadi orang tua tuan turun mayun sieun anu kasieuna suul adab tadinya diterapkan namina sifat tawakal merendah sehingga tawannya dina pemikiran Ali bin Abi Thalib tadi pasti kalau cek ada ke masjid tidak bawa harus diutui. Tadi dia Allah merintah ke malaikat Jibril, ke malaikat Mikail. Malaikat Jibril Mikail turun ke dunia. Turunkan laju paman baik. Ke malaikat Mikail. Ke malaikat Jibril, Jibril turun ke dunia. Kepakkan jangan kata anjen tahan Muhammad supaya sekeruku ulah waka tidak ditahan Rasulullah dan menjadi mukte Rasulullah cek mau teh tunggu sebenarnya Rasulullah rukuna bila dari padahal tadi Allah nakirkan mandosa Ali saparantosna Ali sareng eta kakek-kakek dongkal ka pantau masjid manawi teh eta si kakek itu ada bayi ke masjid cek kali geningan sanes bos ini Yahudi teh cacakan kamu suka Yahudi oke sifatna orang dan kehormat ngahor tah mangkaina Allah bin Abi Thalib lebat eta musola ke masjid ninggal jamaah anu dipimpin ku Rasulullah masih dina kaayaan ruku tah lebat we kana syarat anu barisan lebat we rakaat anu kahiji tah tidinya silsilah teh mata orang diitung rakaat salat teh tina mimiti orang ruku imam ruku ti ruku mata orang imam masih tidak orang imam mimiti niat masbuk tah urang teh asup rakaat asup rakaat terakhir teh dina ruku salat itu kan nanti adabna orang anu masbuk jalan anu masbuk dina
ngalakonan sholat si makmum kedah ngiring karena gerakan anu imam eta kana laksanakeun tersujud orang ieu sujud. Teri itu dah gitu. Ulang ada orang iya kesawias kereta sujud kiri sujud eta adabna. Kadang-kadang seorang mangkosananya gitu. Eta kita sehingga jadi silsilah rakaat anu ini kita jadi tawadhu keningalikeun aja. Keningalikeun kakayaan. Keningalikeun gitu sahabat manusia mah langkung mulia makanya dibandingkan sareng harta lebih bisa. Kemudian tawadhu orang sadayana kedah terang kedah laras tawadhu teh seperti kumaha. Tah mah seueur nya seueur jalmi teh kapeng-peongan ku tawadhu seperti itu. Kadang ka jalmi nu gaduh lambung hormat jalmi teh. Itu ari kami jalmi teh gaduh dari wae. Lewat seperti itu. Kadieuna niat hormat ka sesama muslim itu. Niat hormat jadi orang yang jamu tamu teh niat hormat itu. Terus orang dongkapna kana udan akhir niat hormat. Tagaduh kana apa kadanya tadi cariosana dina tahlil tong sagala diayakeun tong sagala diaya. Bahkan dina salah-salah hadis afdalul ta'ami sakil bang utami hidangan atau lebih tuan di majelis teh naon sih sakil mah ngaberjalankeun cai itu bereceh tadi gitu tai teh dipik asap daerah berjama orang dibere naon teh tuan sapere kawan bawa cai mah mau dituang sih kan dasar kalau di tanah darah kok garing ya harusnya tapi lawan cai pak cai mah bisa minum seperti sekieu urang dina puasa cai heula tuang heula cai heula da kadang-kadang saya terus kada senang mending kene teu tuang daripada teu minum mah harusnya tak kitu mata bapak aya amisan tamata panggotami hidangan teh nyaeta sakieu mah ngaberjalankeun cai nyicikeun cai. Taedan bae dieu nya orang kadang ngaengal-engalkeun ngajamu anu nyata tamu. Tapi hakikat mah bukan berarti kudu aya-aya teh. Ngajamu tamu misalnya urang teh aduh ku cariosan ge paribasan aja janten. Ulang aya taeta. Sabab tamu teh adalah raja. Cek tamu teh kan kuring raja, sana kudu bisa pesanan mah. Cai basa tahu, basa ketik teh gitu ya. Maksud raja teh dimuliakeun ku nu baik, ya. Dimuliakeun ku nu janten ahlul baik, manggaduh bumi gitu. Tah gitu. Nu kaduana kedah disegerakeun teh nyaeta ngurus mayit, ngurus jenazah. Iya, benar. Ari hukum ngurus jenazah hukumna naon dina fikih? Fardhu kifayah. Naon ari arti fardhu teh? Wajib. Fardhu teh wajib. Ari kifayah? Kafaya yakfi kifayatun artina cukup dirinya teh makna teh cukup aya nu ngalaksanakeun nu ngawakilan teu anu ngamalkeun. Kumaha teh ngawakilan? Tah maka eta hukumna jadi beda ya. Hukumna jadi haram kaya sadayana, dosa kaya sadayana. Da ayeuna kieu ku logika we. Lamun ayeuna urus mayit diwajibkeun jadi fardu ain kira-kira tiap jelema bakal urus mayit. Oh, udah mau asal orang, ngurus masa RT. Wah, baca-baca tapi makanya aya dina eta hukum teh dicukupkeun ku anu ngawakilan. Saha dirinya nyata jalmi anu biasa. Jalmi anu terang kana hukum, jalmi anu terang kana tata cara. Gitu. Tata cara. Namun aya anu ngurus mayit teh kahijina orang
kadang biasa ngibahkan kaduana ngopana katiluda nyolatan kaopana ngubur ke kareta obat perkara eta. Nah di mana obat perkara eta tos nyunggonan maka sadayana tos bersih tina kewajiban itu. Bukan berarti kewajiban harus mengaitkan yang kita mengukur, mana bagian ilustrasi, mau saja mengering, nah itu maka kena menutur kebiasaan ya. Jenazah salah sebagai asri'u bil jenazah fa'inta kusolihatan wa khairun tapat dimulai. Maka kudu segera kawalan mulasan jenazah sabab lamun jenazah na eta jalmi soleh eta teh janten khair janten kasayang wa ya paswazai tabasyarun tatawana an biqaulikum maka lamun eta salih di jalmi soleh eta janten kaum kanu eta teu kaum jamaah gitu. Makanya aya sok kadangnya sok diantarkan di batu rumah komo dengan posisi orang mantosan jalmi ada api keluarga atau pergi sok kadang-kadang hese ayo orang membuatkan syariat orang berbaca-baca terus tinggal keluarga aya keluarga anu teh tapi tadinya konten kedah bersabar kedah biasa nanti mengikhlaskan teh. Tapi saya begitu, dan bukan berarti entahnya kalau jauh, sanes. Jangan ninggalkan karena saya, jadinya sangat kedah yang lain gitu. Sabab kita jantan kasayang ahli sholat gitu. Tak ayat sebuah perkara orang kedah diperhapuskan dina ninggal jenazah. Kahijina tapi ninggal orang jenazah jenazah suasana masih kena terbuka engal tutupan bisi naon bisi ngiceu sabab yang salah sebabkan inna rauha idza qubila tabi'atul basar paninggalna suasana anu janten jenazah eta teh ninggal atapi giring kalau jadi ruh. Biasanya jenazah ninggalan aman aja bahasa jana. Kalau hutan sabab seserana jalan muslim teh dicabut nyawa mate lewat luhur. Nah emangnya seberapa cara dibuat nyawa teh? Sebenarnya kan tenang ke para nabi serta Rasulullah yang buat nyawa mate benteng. Sanes di luhur, tapi tinggi saran benteng kata cara kami kantenan cariosan malaikat dicurokil dina wakos bade nyabut nyawa Rasulullah eta malaikat Jibril teh pangisin-isinan salam malaikat Jibril assalamualaikum ya Rasulullah anjeun bari-bari ayeuna bari engke tuh ka Rasulullah mah ditausan bari ayeuna bari engke ari ka urang mah langsung dicabut. Bahkan kajalmi mau bedan surah Fatimah mah malaikat Jibril teh tenange wasa langsung dicabut. Jangan hormat-hormatna. Tah benten sareng kajalmi muslim anu husnul. Kajalmi muslim anu husnul bah husnul Fatimah malaikat Jibril gaduh bawahan anak buah tiap jalmi teh diurus ku 10.000 malaikat. Tiap sendi-sendi eta titik-titik jalmi aya dina fisik urang awak urang eta dipegang ku beberapa malaikat sehingga titik-titik nanti itu langsung hilang. Kadang-kadang kalau orang mengharuskan anu nyawa atas ke ayat dihanap nanti jo tiis kaluhur itu langsung tiis nanti titik ku tiap titik sendi-sendi nanti ku malaikat ada tugas malaikat tertentu. Jangan terbanyak malaikat, malaikat itu yang pun. Itu. Nah, ini kita bicara Rasulullah. Kita sadayana
pangeusi alam dunia anu apal kana mana Rasulullah sadayana ngecerit maratan langit. Sadayana ngecerit. Sabab kahilangan jantan Rasulullah jasadnya pimpinan sadayana. Bahkan dirinya huru hara sadayana. Yahudi anu sanes Muslim ninggal kana ngadangel kana cariosana Rasulullah bapak cari nah itu gitu jantan dibedakan Nabi sareng Rasulullah dari jalmi biasa mah da ieu disesuaikan sareng kadar amal jantan kalau nyariosna mau anggota badan lu tapi amal lo berat gitu maka kumpulkan ti ayeuna urang sadayana mapangaya waktos di dunia amal anu sae seueuran amal anu awal kirana taubatan gitu dan soal Allah pangsae-saena jalmi teh sanes jalmi anu saibadahna kriya tapi jalmi anu amal sakedik tapi terasa kali jalmi anu langkung seueur dosa tapi seueur taubat gitu. Seueur taubat. Tah gitu. Eta kadua teh kedah engal-engal ngurus kalau jantan mah mayit. Wa tajizul mayit. Kadewana wa tajizul binti idza talabat. Anu kedah disegerakeun teh nyaeta nikahkeun murang kali istri di mana-mana atas balik. Tos umuran, tos biasa, tos sanggup, tos siap. Kedah engal-engal di nikahkeun. Kahijina ngajauhan tina fitnah. Kaduana istri mah katahan tetapi kehalangan ku umur. Katiluna pamitan eta aya perkalian sareng kewajiban istri mah nya tadi napiki jerono itu jadi berarti segerakeun soal istri mah samodaya sakujur tubuhna timimiti anu katingal eta pamaget sadayana jantan aurat bahkan soranna istri mah aurat soran gasal dina salat istri kedah soranna kedah jahar kedah sir bami di lingkungan aya pamaga kami sholatna di lingkungan istri yang buat sadayana mana bari jahar ge sabab kadang-kadang ku istri deui teras dina misalkan aya bacaan imam anu lepat istri ngucapkeun subhanallah teu tapi tepukan tangan Allah subhanallah kali istri mah dibeterkeun nya jantan aurat bahkan haram istri melaksanakan ada jelenting sholat haram gitu ya kecuali makanya di dunia istri unggul tiap bangun gitu tak istri mah ayat dua perkara kahiji beunang sholat di bumi di masjid tapi aja petana istri anu parantos tiasa ngayakinkeun dina manahna dina hatena pikeun ngalaksanakan salat munfarid nyalira di bumi mangga di bumi sapanjang ayeuna tos tiasa ngalaksanakeun Fatihah anu sahih sabab syaratna salat munfarid teh nyaeta Fatihah anu bener terus gitu maka nanti barangkali anu istri pamakai sadayana wayahna pami orang cacan gaduh modal kami sholat munfarid wayahna iring heula sholat berjamaah kedua nanti bakal muncul di hati orang tos terbiasa yang bakal muncul di hati keyakinan supados kita biasa melaksanakan sholat munfarid sabab sholat munfarid mah syaratna seueur ganjaranna mah hiji syaratna seueur ganjaranna mah hiji beres Fatihahna beres barukunan, beres terbatas samudayana bahkan eta teh nunjukkeun bahwa sholat munfarid mah aya hiji ulama anu ngaharamkeun pikeun pamaget
di sarung di muka itu aya Allah menyebarkan sesuatu itu. Bahkan eta teh nunjukkeun karena fadilah utamana saking penting-pentingna salat berjamaah. Ayeuna janten makmum kumaha? Masa bari mah ngalamun janten masalah. Makmum mah bade ngalamun, bade nunutan tiasa memperingantung, banget. Dan makmum mah cadasa nage eta teh sebagai penumpang. Janten tanggung jawab namanya eta supirna imamna. Maka imam teh kada benar. Ulah salah-salah. Imam ulah salah-salah. Ya. Janten imam teh mawa karena amal si makmum. Pami imam amal teh bener, makmum teh bener. Orang naik kana bus, supirna anu diajar kene tiga jebur ka jurang kira-kira makmum nama penumpang bawa ka bawah jurang. Kaca. Nah sehingga seperti itu maka imam ada tiasa terang pasehah karena parukunan samudayana utamina dina melaksanakeun sholat seperti itu. Dan teh pamimpin sholat sadayana imam sareng makmum insyaallah ganjaran teh 27 derajat. Pamis ganjaran sholat maghrib teh hiji disebutkan hiji derajat itu hiji hukum. Pami sholat berjamaah 27 derajat, berarti derajatnya ayat tingkatan, bahkan lebih utama. Kata ayat cariwasan. Carilah kontrakan atau rumah yang akan kamu beli itu dekat dengan masjid, supaya ketika kau pindah, kau itu mampu meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah itu. Ulang tebing di masjid. Sabab kadang-kadang orang teh eta teh tebing di masjid teh jangan alasan orang supados orang naon kitu kedul ka masjid. Jauh ya Allah. Jauh teh ka masjid teh. Dibere mah deukeut. Cing kira-kira bapak kedul kene mah. Mata wayahna jalmi anu aya di lingkungan masjid kudu tiasa ngamal masjid. Kana biasa. Bahkan cerasana padilah eta anu sholat berjamaah sunnah muakkad. Bisa jadi kalau terima kedah jadi wajib. Dan sama hukum sholat berjamaah itu sunnah wajib. Tapi sunnah muakkad, sunnah anu diutamakan itu. Sunnah diutamakan. Sehingga orang sadaya melaksanakan sholat berjamaah teh pasti menang keutamaan, pasti menang bentenang sareng anu paring. Kadang-kadang anu paring mah lamun urang nyaleweng atanapi filawun kira-kira orang katulungan kene moal keur mamalaweun sholat anu paring sorangan bacaan salah pohon rakaat kira-kira itu gitu teh ya. Sehingga aya cariwasanana ibadatun abasatun ibadah anu non teh percuma. Orang capek-capek ngapalkeun rukun, capek-capek ngapalkeun amalia samudayana, tapi amal orang teu ditampil. Mata loba. Kira teh. Loba. Baiklah bagaimana kadang nyegerakeun kana nikahkeun istri. Jadi sebabkan manzawa bintan tawajahullahi yaumil qiyamati tazawwuji. Sing saha jalma anu nikahkeun murang kali istrina dina waktos anu tepat, dina waktos anu sakadarna, maka tawajahullahi yaumil qiyamati tazawwuj, maka Allah bakal masihan mahkota kanu janten orang tuana engke dina poe kiamat. Tajamul teh mahkota kerajaan dimuliakeun, maksudna teh dimuliakeun. Sabab istri mah tonggak tihang negara istri teh. Istri teh tihang negara. Nah sebab tihang negara moal aya hiji negara
tanpa ada istri. Nah gitu cara sana teh. Ieu lamun awal-awal moal negara. Naon cing artina? Tah moal aya keturunan lamun teu aya istri. Bahkan kapungkur Nabi Adam oge anu eta teu aya istri, Nabi Adam galau, merana, sedih. Ya Allah, Nabi teh sorangan di surga teh. Ya, tacan kalunya di surga kene, nah sorangan. Tadinya Nabi Adam ngadoa, ya Allah, paparin ka abdi rencang hidup, teman hidup. Ternyata ku Allah ditakdirkan teh lawan hidup, sanes teman hidup teh anu sajenis tapi lawan jenis, nyata Siti Hawa. Maka Allah menakdirkan Siti Hawa anu eta dicana Siti Hawa teh tina tulang rusuk kiri pamagat, maka tulang rusuk pamagat mah benten hiji, pamitra mah 17. Nu kanan 17, anu kiri 16, hiji ta. Coba dira, coba ku Pak Ibu masami, sebelah kiri. Tah eta teh dicana hiji tulang rusuk teh pikeun jodoh urang. Maka lamun ibu kalau sadayana anu aya ngajodoh, tah eta istri bapak teh eta teh tulang rusuk kiri bapak. Kamu adalah tulang rusuk saya. Nah, gitu. Makanya harus nurut sama saya. Gitu. Atuh. Kudu taat, kudu nurut. Taat teh maka sababanyana manusia aya dina kahirupan kamaslahatan kasehatan berarti samudaya jodohna eta teh aya tangsil kasehatkeun Bu. Lamun ibu kalau bapak sadayana aya masih kena sehat hirup berarti jodoh rezeki nanti masih aya. Jodoh kasabna pada mulana masih aya. Jodoh usahana masih aya. Anu can boga jodoh pasangan hirupna eta masih aya. Seperti itu. Sabab ku Allah di mana-mana hiji jam pas aya jodohna maka umurna tos dalam langsung dipunut. Maka anu maot teh eta teh jodohna atos atos seer jodohna teh. Jodohna atos seer. Padahal orang hirup kene berarti aya kene jodohna. Moal kasehatkeun. Moal kasehatkeun. Angka dewe manusia ieu tong niat namahan kada aya aya jodoh kene, maksud jodoh ini ada loba. Jodoh istri, jodoh rezeki, jodoh kesolehan, jodoh ketaatan, jodoh padamulan, jodoh usaha. Jodoh teh nya. Mata orang teu kenging rezeki, apa yang jodoh meureun. Nah, kan sok bahasa kitu. Orang teu meunang ieu nanti lomba 17 Agustus, aku pengen jodohna. Orang terus ujian, apa yang jodohna. Tah, eta jodoh. Jodoh teh berarti seueur kaitanna. Itu jodohnya. Mudah-mudahan orang sadayana dipasangkan jodoh anu sesuai sareng kadar kodrat di Allah. Saya tahu anu kaopat mah anu kada disegerakeun teh nyaeta jomponna kanu janten hutang. Pami parantos dongkap waktos. Nah, hutang. Tah teh kada disegerakeun. Sabab salat Nabi sebutkan ya bukan syahidi kullu dzanbin illa daina. Allah bakal ngahampura pikeun jalma anu syahid setiap dosa perdosaanna kecuali hutang. Kecuali hutang. Jadi hampura. Maka serba salah ayeuna urang ngahutangkeun terus urang boga hutang. Serba salah lagi. Serius, dina pikir mah serba salah. Urang ngahutangkeun, urang teu nagih, dosa teu? Dosa. Teu ditagih teh dosa. Sedangkan ditagihna teh dicarekan tuh. Cak boga atuh. Are mimiti kerja mah siga ucing anu meong kitu nya. Cing atuh aya 1.000 2.000 tutupna 2 juta. Are pas nagih siga gogok can aya heula atuh, 5 heula.
sapu jalmi anu ngawetangkeun kedah tiasa lagi sawab eta kadarna eta bentuk kadarna sehingga di mana lawan urang mantap sehingga poho eta permasalahan teh kacana kuwi ka yaumil akhir mata dina ieu dina bab jenazah disebut teh hakul adami aya namina bagian dae bagian hutang sok diteruskeun we ibu kana pasadaya mama anu gaduh perkalian dae hutang piutang mama sok pensikeun ka jadi ahli waris na ahli maut eta teh nunjukkeun saking pentingna dae kedah diurus sakumaha ayeuna masih hirup kedah diurus masa kumaha abdi teh bola kana hutang 500 tapi karek ayeuna tepangan jalmina sabab eta bakal jadi asbabna orang sadayana kenging menjadi nulangina percikan-percikan marah gitu. Kita pami istri dan istri mah anu bisa dan bumerang atau percikan-percikan oke prakate kita di mana-mana di sini johain si kuku rambut nanti eta rambut anu di anjeunna notabene anu johet tapi si kumpul asal rambutnya tak dikumpulkan karena dicana adus tak ge dia wilayah teh jangan bumerang jangan percikan-percikan anu ngahambat dina perjalanan sirat perjalanan sirat sabab perjalanan sirat teh aya 3.000 tahun 1.000 tahun datar 1.000 tahun meruntuk 1.000 tahun ganjil patrona aya 7 patron teh pos-posna gitu kaiji pos syahadat kedua sholat ketilu opat munggah ngaji tak minimal orang sekapal kena patron eta nyampurnakeun kana 5 patron mantap Ustaz saudara jembatan sirat teh leutikna saletik puuk anu eta dibagi 7 teras eta seukeutna teh batang laras teh laras eta teh disesuaikan sareng kadar amalia orang amal orang sakitu buuk mah mereka teh siga buuk tapi lamun amal orang sakitu gedena ya tah maka eta jalan sirat teh jadi lebar tah pamagat mah salah sawios eta kamadorotan dina eta percikan-percikan anu prakate nyata salah sawios putra ya mata manglebarkeun gitu. Karena orang hutang teh kahiji hutang cariosan, kaduana hutang janji, katiluna hutang mal harta. Hutang cariosan orang parantos carios kapungkur, bulan lama orang yang sukses, kemarin orang diberi kapal terbang misalkan, yang bandarana. Nah hiji waktos sukses, ditagih orang teh, tenampi. Terjadi kakapalan we tagih we teh sabab eta geus hutang cariosan maka lamun si eta jauh kita ngalaksanakeun dosa ketika kanjeng gitu eta kalobatna kana bab kifarat terus janji janji sebelum sekali cariosan katiluna harta hutang harta mah hutang mal harta eta baik bernai nama artos benda naon wae anu sifatna urang ditambut dimanfaatkan sehingga eta kedah enggal-enggal diresepkeun di mana waktu orang menuju jumangan di dunia kedah tos resep gitu anapan kieu tak anu hutangkeun kedah mere waktos adamna teh bulan ke sabulan deui abdi ka dieu kedah tos aya minimal jam pangerna minimal jam hitung-hitung seriusna sabaraha tas bagus itu kada aya ijab pami hutang tenangi ijab dosa doana kaya di tenangi kalau dua dihutangkeun terniat mayar maka dosa doana kecuali anu ngahutangkeunna ikhlas akeun we ngajar teh ikhlas keun we tapi ceuring ngajar imam yang piring mangrengrong hutang kami bayar satu jangan orang kesehatan. Tentang dina hadis inna khiyarakum
satun qoroa nyata sasae-saena jalmi teh jalmi anu ngutamakeun kana hutan. Oke, para sadayana diteliti sabab dina tadi na Quran surat Al-Baqarah surat ayat anu panjang dina Quran ayat tentang naon sih Bu? Tentang hutang Bu. Gasok buka surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin itu nama teh saain sakaca nyarioskeun tentang hutang Bu. Nyirikeun bahwa orang kada tiasa ngatur bukan berarti ulah hutang ngan tiasa ulah biasa ulah gitu. Minta ulah dengan gawe komo sering mah tak iya karena Rasulullah mah temenang zakat temenang sedekah bahkan Rasulullah haram nampi zakat nampi sedekah pasal itu bisi aya cariosan geningan Rasulullah yang rezeki narima sedekah narima zakat maka nasab Rasulullah mah haram narima zakat, haram narima sedekah. Terus gitu. Ayo orang apa? Iya, nanti umatna keng umatna. Tas seperti itu. Anu terakhir nyaeta anu terakhir segera penting nyaeta wa taubatu minaz zanbi idza furita. Nyaeta orang kedah tiasa taubat. Taubat. Naon taubat teh? Dari taubat naon itu? Taubat teh artinya balik. Uih. Mata taubat teh syaratna aya sabaraha aya di 3. Syarat taubat teh kahiji urang nadam menyesal. Ya Allah, kaduhung abdi tos ngamaksiat. Kaduhung abdi tos ngalaksanakeun dosa, hampura dosa abdi. Eta menyesal. Ulah siga urang tuang jeung sambal jeung asin jeung jengkol orang teh apa ya kayaknya ke suara sama tinggal sama pokok deui nah hayo we itu tah seperti itu ulang deh kaduana nyaeta berhenti tidak melaksanakan dosa itu ya jadi orang eureun karena eta maksiat eureun karena eta dosa berarti lamun orang anggar kene melaksanakan dosa orang teh encan taubat sembah kene encan taubat anu permanen ya. Sehingga jalmi anu sapertos kitu teh amalna ditangguhkeun dugi ka 41 dinten. Padahal kadang-kadang orang teh unggal poe salat, unggal poe sedekah, unggal poe ibadah, unggal poe ngadoa tapi doana tara diijabah biasana eta teh urang teh amal bari dibarengan ku dosa. SPMJ teh Bu. SPMJ teh tah eta salat terus maksiat mah jangan. Itu jadi kebarengan we. Salat di Ciparai. Maksiat oke di Ciparai. Amajalaya dulu amajalaya. Eta kebarengan. Nah sehingga amal peramalan itu dihapus, kehapus. Orang yang celengan seperti itu. Seperti itu. Tekawur tunda seperti itu. Katiluna nyaeta urang taubat berjanji tidak mengulangi. Tengulang deui eta. Tengulang deui kana dosa. Lamun urang ngelakuin dosa ieu tah euy sumate ulah diulang deui. Sehingga sadayana 3 syarat eta teh kedah kapenuhi supados urang cumpuan anu namina taubatan nasuha. Naon taubatan nasuha teh? Taubat anu laras-laras urang sadayana taubat ka Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang urang mah naon kitu ngamahan taubat teh sapertos jalmi anu sok olok-olok kana amal. Kumaha jalmi anu olok-olok kana amal teh? Sapertos jalmi fasik ya. Kumaha jalmi fasik? Jalmi fasik mah apal kana syariat ibadah, amal ibadah, hukum ibadah, tetapi tetap biasa melaksanakan dosa. Itu jalmi fasik
gitu. Atau mungkin fajir sebatan kita seperti itu. Tapi mudah-mudahan orang sadayana tiasa nyukuran karena ia 5 perkara anu orang sadayana kedah engal-engal nyukuran supados orang kenging namina sunnah Rasul. Kita sunnah Rasul teh segala ada sholat sunnah Rasul sanes, sunnah Rasul, zakat sunnah Rasul sanes, sunnah Rasul, sedekah sunnah Rasul sanes, sunnah Rasul. Nah, orang kita terang hari kujaman yang sunnah Rasul teh malam Jumat, dia tahu tuh malam Jumat ya sina tas sunnah Rasul teh, terus tahlilan sunnah Rasul, sholawatan sunnah Rasul, sehingga bahasa sunnah Rasul teh diterapkan tingkat amalia-amalia anu Rasulullah sering ngalaksanakeun eta amal gitu. Lebih karesep Rasulullah. Mungkin merasa daerah biasa ngamalkan dia sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, naraskeun nah kumaha lamun anu gaduh sampan tapi bade bayar. Bicara minat daya Garis samatan tapi jangan aya ting urang mana jelmana ting urang mana jelmana mendak di boga samatan ya istilahna anjeunna daya plus wae daya urang boga hutang hayang bayar kumaha eta cara orang boga hutang hayang bayar orang teh kantos namun ke hiji jalmi tapi nu ditamutan teh teu aya. Jalmi kantos teh aya, teu aya alamatna, teu terang keluargana di mana, teras teu terang naon mangga sablogna anu hubungan jeung eta anu masih hutang ka urang. Kumaha hukumna? Urang tetep gaduh kiparat. Gaduh kiparat. Naon kiparatna? Kahiji orang kedah niatkan orang pada bayar hutang niat karena Allah. Kaduana orang kedah ikhtiar heula, kedah usaha sakumaha saajretna orang usaha kali bila perlu disebutkan tungtung dunia kurang bisa diajangan supaya orang eta nyangan jalmi tapi teu pernah keneh. Kumaha begitu? Nah, niat kalau kieu pilari jalmi anu kira mampu anu sakirana eta pantes nampi sedekah. Niatkeun urang kiparat hutang urang pasikeun ka eta jalmi kahiji. Ka eta keluarga. Kaduana lamun urang sangat teman jalmi anu pantes nampi sedekah pilarian tempat anu nuju aya pembangunan seperti masjid. Anu eta teh si hutang urang teh bakal diberjalankeun ka eta tempat. Contoh dia orang jadi pastikan kata takbir masjid, saya insyaallah orang teh niatan orang hutang teh pastikan kata masjid supaya diberjalankan kata hutang orang. Ya, kecuali misalkan orang apal karena salah saudaranya, jaminan sampai semawat, tapi orang apal keluargana, sampainya ayat kaitanana sareng eta anu ngahutangan, gitu. Mata gitu dalam mata yang mata teu ieu istilahna teu aya istilahna bebas teu aya kecuali kadanu tina lambai anu ngawutangkeun jalira. Jangan ngawutangkeun teh kan we ikhlaskeun. Tah eta tos aya ijab. Tinggal kurang dikabulkeun kumaha kabulna? Alhamdulillah abdi nampi kana samadaya pamasihanna berarti cariosanna eta sana janten hutang tapi teu naon? Sedekah. Eta saja. Tapi sampainya kita jalmi ayat gitu. Terus orang misalkan cariosan gaduh hutang terus orang niat mayar ka rasa gitu. Mata media jalmi wayahna iparatan kunaon we kamanakeun eta sebutan gitu. Kapong gorma aya abdi nuju damel di Panjuna di Kopo. Anjeunna teh gaduh gitu bos jeung bos gaduh perusahaan gitu. Nu hiji mah bosna teh beunghar, nu hiji mah bangkrut, aya bangkrut teh kantos nambut kana beunghar gitu. Cara bayar teh ku sabab agung 18 miliar. Anjeunna tos teu gaduh naon deui
supados anjeunna mayar utang. Kedua manika ini beri mau minta uang sok bisa umur hirup ayeuna supados tiasa nyumpulna ka eta hutang. Soalnya gitu. Talkoma atau misalkan cerita eta hutang can lunas terus nyawa kabulu maut lamun urang niatna benar-benar kalunasan insyaallah dibebaskan, dihalalkan. Sapertos urang ieu urang niat ibadah haji tapi urang can angkat urang atos maut. Kun niatna oge eta teh atos dibasihan pahala ganjaran jasa. Pahala haji sapertos kitu. Mata dina kitab Imam Nawawi innamal a'malu binniyat eta hadis yang pertama saking saking pentingnya niat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi anu perkara yang bakal kurang dibarengan sesuai dengan paniatan orang. Niat orang datang ke tempat niat karena ibadah niat karena Allah berarti Allah bakal ngajar ke aku. Niat orang karena eta wae berarti apa itu mau dibarengan aja. Maka sebenarnya tergantung ya seperti itu kan. Maka yang terasa deh saya Ayah betul. Maka apa? Sharing apa? Udah di lain tema. Kakawi lurusuhan. Kata-kata manganan beri doa apa kemana? Mohon aja lah tema lurusuhan teh eta teh disebut teh